Sampurasun baraya songwayang daraut ayeuna urang kana proses pengukiran baraya tah ieu nuju ngukir wayang golek satria. Mula-mula urang ngahanca ti palih luhur atanapi ti pangluhurna baraya meh naon meh teu kacabak deui panginten. Tah teras wae urang ieu bagian gelungna ieu teh urang hanca ti mimiti ti dieu baraya tah urang ukir ka hade perkakasna oge sing hade baraya. Tah teras wae meureunan urang hiji-hiji atanapi per komponen-komponen nu aya dina gelungna urang hanca kitu baraya. Tah ieu teh tong hilap digurat heula atanapi digambar heula polana meh teu nyalahan atanapi henteu naon nya henteu jingjet atanapi saimbang ke hasilna teh baraya. Ayeuna urang ngalih ka naon ieu disebutna sinupitna meureunan kana gelung sinupit hurang atanapi garuda mungkur ieu teh. Tah urang hanca palebah dieuna baraya teras wae pokona papayan hiji-hiji anu parantos digurat mah baraya. Tah ulah hilap ieuna oge sami tah pokona sing taliti bilih aya anu katinggalieun tah. Sok kadang-kadang kuring oge sok kitu sok aya wae anu katinggalieun keneh teh mitos di leuheung lamun teu acan dicet kitu ieu lamun geus dicet kadang-kadang ieu teu acan dikeureut geuningan kitu tah janten keneh teh ngahambat deui baraya. Tah kungsi kuring ge kajantenan sapertos kitu tah ayeuna urang lajeng deui kana naon ngukir da ieu teh teu acan kana luk paku mah baraya urang ngagambar pola-polana pitempateun pikeun luk paku engkenna tah. Teras baraya ieu teh urang naon urang papantes dina palebah ieuna. Tah ieu oge garuda mungkurna sami urang teu acan dipanonan ayeuna urang hanca baraya. Urang hanca bere panon meureunan tah sapertos kieu oge huntu-huntuna oge teu acan ieu teh baraya. Nanging urang papai heula ti beh luhur engkenna urang kahandap teras nepi ka payun kitu. Tah ieu mah meureunan metode kuring eta mah teu langkung. Bade nu manah heula kitu. Tah teras deui ieu teh tina bagian bahamna oge naon disebatna garuda mungkurna bagian huntuna mah atos panginten nanging ieu teu acan diukir di leleban atanapi dipertegas tuh. Ieu bagian gugusina oge kan kedah realistis baraya. Tah teras wae pokona ulah aya nu kaliwat ka hade baraya tah ulah poho ieu ge digambar deui atanapi digurat deui keur pigusieunana tah da ari meureunan ari huntu mah pasti aya gusian baraya janten kedah realistis oge kitu. Ayeuna urang ngalih ka payun tah bagian susumping ka dieu siger susumping sareng nu sanesna oge urang hanca baraya tah ieu meureunan siger meureun nya nu kieu mah. Tah teras deui meureunan urang keureut atanapi urang ukir palebah dieuna urang ngadamel media pikeun nempatkeun luk paku wayang golek tah kedah dipasihan heula tempat panginten. Teras meureunan lajeng dina ieu ge urang ukiran tuh baraya kade bilih kalewat sakali deui. Tah teras ieu teh kedah hati-hati baraya oge parabotna kedah anu sae bilihna meureunan kasoledat atanapi bilihna sararomplek da ieu teh aralit baraya dina sisian-sisian teh anu engkenna teh mun nu ayeuna mah dibrom teh pinggiranana tah eta nya nu kituna teh rentan pisan baraya upami naon pesona teh mintul atanapi medu tah kitu kedah anu sae kedah anu seukeut baraya. Tah ayeuna geus nepi ka dieu ieu teh tuh sami ieu oge urang hanca oge. Tah teras keun mana deui tah kirang langkung meureunan sapertos kieu tah urang skip we margi lami teuing yakin urang kana
nyiksikan luk pakuna, atur nuhun barea.